sareng eta tetep dina suhubna Nabiullah Ibrahim. Alaihi salam walal akili. Ari aya lapad wa alal akili. Jadi ieu petuah tertuang tina suhub Nabiullah Ibrahim. Walal akili misti ka anu berakal. Ayakuna arien bukti ieu si akil. Mumsikan eta anu ngariksa. Lisanahu kana lisana ieu si akil. Arifan tur anu nyaho. Bizamanihi kana zamana ieu si akil. Muqbilan tur anu madep. Ala sya'nihi kana tingkahna ieu si akil. Walal akili jeung eta misti ka jalma nu berakal antakuna arien bukti lahu pikeun ieu si akil naon arba'u sa'atin opat pirang-pirang jam. Pasatun mangkari sajam yunaji eta munajat ieu si akil fi hadina ieu saah robbahu ka pangeranna ieu akil. Wasatun jeung sajam yuhasibu eta ngahisab ieu si akil fi hadina ieu saah nafsahu kana dirina si akil. Wasatun jeung dina sajam yufdi ngadatangan ieu si akil piha dina ieu saah ikhwanihi kadulur-dulurna ieu si akil. Aladina tegasna jalma-jalma yubsiruna anu ningalikeun ieu ladina ku kasih akil bi'uyubin nafsihi kalawan pirang-pirang kaaiban dirina akil. Wasaatan jeung sawaktu deui mah yukholli eta nyepen ieu si akil pihadina ieu saah baina nafsihi di antara nafsu si akil wa baina syahawatiha jeung di antara syahwatna ieu nafsu yakni ngamaksad Allah al-mubahata kana syahwat nu dimeunangkeun. Ceuk dina suhub Nabiullah Ibrahim keur jalma nu berakal teh kabagi opat waktu. Waktu nu kahiji keur jalma nu berakal mah dipake munajat ka Allah. Waktu nu kadua dipake ngahisab diri introspeksi. Waktu nu katilu dipake manggihan dulur. Waktu nu kaopat dipake nyepen menyendiri ngejauhan kahayang syahwat. Eta dina sub Nabiullah Ibrahim. Wa fi Taurati jeung eta tetep dina kitab Taurat. Yabna Adam ari aya lapan yabna Adam. Yabna Adam wahai anak incu Adam. La ta'jiz ulah apes anjeun antakuma kana yen ngadeg anjeun baina yadaya di antara kaula saur Allah kitu nanti dina kitab Taurat
Musollian bari anu salat Pana mangkari kaula Allahu eta Allah Alladzi anu aktaribu anu deukeut kaula ila qalbika kana hate anjeun bil ghaibi kalawan samar Ra'aita ningali anjeun nuri kana cahaya kami Wapi ba'di kutubillahi jeung eta tetep dina sapalih pirang-pirang kitab Allah al munazzalati nu dilungsurkeun yabna adama ari aya lapan yabna adam yabna adama wahai anak incu adam khalaqtu nyiptakeun kami ka anjeun li ibadati pikeun ibadah ka kami Pala tal'ab mangka ulah heureuyan anjeun wa takafaltu jeung nanggung kaula laka pikeun anjeun birizqika kana rizki anjeun fala tat'am mangka ulah capek anjeun ya ibnada utlub kudu nyuprih anjeun ni ka kaula tajid tah bakal manggihan anjeun ni ka kaula painaka mangka sanyana ari anjeun ida wajadta di mana manggihan anjeun ni ka kuring wajadta ta manggihan anjeun kulla syai'in kana saban-saban perkara wa idza futtuka jeung di mana meakeun kaula ka anjeun fataka mangka beak naon kullu syai'in saban-saban perkara Pana mangkari kaula saur Allah uhibbu eta mika cinta kaula ilaika ka anjeun min kulli syai'in tina saban-saban perkara ya ibnada ana ari kuring Allah eta Allah alladzi adi aku nu ngucap kaula li syai'in kana hiji perkara kun payakun kana lapan kun payakun wa auha sareng ngawahyukeun sallallahu Gusti Allah ila Musa ka Nabi Musa alaihi salam. Berarti Nabi Musa mah kitab naon? Dia Taurat ka saha? Berarti lamun auha ila Musa ka Nabi Musa kitab naon? Kitab kitab Taurat ka saha? Nabi Musa. Berarti ge masih kiri na kitab naon? Injil Nabi Isa, Taurat Nabi Musa, Zabur Nabi Daud. Wa auha sareng ngawayukeun sallallahu Allah ila Musa ka Nabiullah Musa, berarti masih na kitab Taurat. Ya bana Imran, wahai Musa putra Imran cek Allah, kun kudu bukti anjeun yaqzonan eta nyaring wartad jeung kudu gawe hampura anjeun linafsika pikeun diri anjeun ikhwanan ka pirang-pirang dulur pakullu khidnin
mangka ari setiap sobat wa sohibin jeung tegesna sobat la yuwaziru teu ngabantu ieu si sohib ka anjeun ala masarroti kana ngabungahkeun kaula bahwa mangkari itu sobat itu sohib teh aduun eta teh musuh. Setiap sobat anu layu waziru teu ngabantu ala masarroti kana ngabungahkeun kaula. Tegesna boga sobat tapi tara ngabantu bahwa aduun begitu malain sobat ngaranna musuh. Ya Musa wahai Musa ma arina on laka eta tetepikeun anjeun walidari dolimina kana mikaresep tempat anu darolim palaisat mangka lain ieu dari dolimin laka pikeun anjeun bidarin eta jadi tempat akhrij mangka kudu ngaluarkeun anjeun anna tin anha tina ieu dar hammaka kana cita-cita anjeun wa farik jeung kudu misah anjeun kana dar biqolbika kalawan hate anjeun palaisat mangka lain adaru ari tempat illa li'amilin kecuali pikeun anu beramal amilan nu migawe ye si amil fihi dina ieu dar al khair kana kaalusan pani'mat mangka pohara alusna naon adaru itu tempat ya tegesna itu dar ya Musa wahai Musa ini saya tosna kaula mursidun eta anu ngintip lidzalimi ka jalma nu zalim hatta akhuda nepi ka yen nyokot kaula minhu ti si dolim liman pikeun jalma dolama nu ngadolim ieu manhu ka jalma nu awak ya Musa wahai Musa idza ra'aita di mana ningali anjeun algina kana kabeunghara mukbilan kana anu madep pakul mangka pek ngucap anjeun danbun kana lapad danbun eta dosa ujilat nu digancangkeun naon ukubatu siksaanana ieu danbun wa idza ra'aita jeung di mana ningali anjeun al faqra kana fakir mukbilan kana anu madep pakul mangka kudu ngucap anjeun marhaban kana lapan marhaban bisi'ari solihina kalawan datangna pirang-pirang siarna jalma solih ya Musa wahai Musa la tansa ulah poho hidup zikri kana eling ka kaula paingda nisyanihi mangkan dina nalika poho na zikru tak suruh tah jadi loba naon azunubu pirang-pirang dosa wala tajma' jeung ulah ngumpulkeun anjeun almalah kana harta
Fa inna jama'u karna sanyana ari ngumpulkeun mal yuksi eta nengaskeun ieu jam'u alqalba kana hate. Ya Musa wahai Musa kul kudu ngucap anjeun lidzalimina ka pirang-pirang nu darolim. Layat kuru ulah areli ieu zalimin nikah kaula. Painaum mangkasanya na ieu zalimin ida dakar. Di mana eling ieu zalimin ni ida dakaru di mana eling ieu zalimin nikah kaula. Azkuru ta ngabales kaula ka zalimin bilaknati kalawan laknat. Liani karna sanyana ari kaula alaitu eta geus sumpah kaula ala nafsi kana diri kaula an adzkura kana yen inget kaula man kajalma zakaronu eling ieu man nikah kaula. Wa auha sareng ngawayukeun sallallahu Gusti Allah ila ba'di anbiya'i kasapali pirang-pirang nabi na Allah alaihi wassalam. Qul cek Allah ka para nabi kudu ngucap anjeun li qaumika ka kaum anjeun. La tadkhulu ulah arasup aranjeun kabeh. Madakhila a'da'i kana pirang-pirang jalan mumusuhan kaula. Wala talbasu ulah marake aranjeun kabeh malah bisa a'da'i kana pirang-pirang pakaian musuh kaula. Wala tarkabu jeung ulah tumpak aranjeun kabeh marokiba a'da'i kana kendaraan musuh-musuh kaula. Wala tat'amu jeung ulah dahar aranjeun kabeh mataima a'da'i kana kadaharan musuh-musuh kaula. Patakunu mangka bukti anjeun a'da'i eta jadi musuh kaula. Kama sapertos perkara hum ari itu jalma-jalma a'da'i eta pirang-pirang musuh kaula. Wallahu a'lam bishawab. Rabbana fa'ana. Alhamdulillah.